Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu woleh satia mika diustur mika sono kana dongeng-dongeng Sunda Pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngahirup-hirup sastra sareng budaya Sunda supados ulah deui kapareum supados tiasa nanjung salawasna kalayan dina waktu ieu simkuring sija medar deui carios anu katunda dinten kamari nyaeta carios nyambung anu judulna Asal Usul Kangjeng Ratu Laut Kidul. Ngalalakonkeun Kangjeng Ratu Galuh waktos nuju teu damang bade dilandongan ka Laut Kidul dumasar tina wangsit anu katampi ku anjeunna. Kalayan ti harita Kangjeng Ratu Galuh nalah jadi Nyai Lar Kidul. Tah kumaha hubunganana sareng Ratu Laut Kidul mangga didangukeun bae dugi ka rengsena ieu carios dugi ka tamatnya. Subados ka uninga saha anu janten Ratu Kidul. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtengan kersaning Gusti Zat Allah Rabbul Alamin. Kalayan naon anu dipidangkeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantankeun hiburan tiasa ngajantankeun pangbebrahmana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Asal Usul Kangjeng Ratu Laut Kidul bagian kalima karyana Andang S. Argayuda. Atuh der kika petengan teh diraponan ku upat anak buahna si gegedup para durwiksa dangan kari opatan anu masih hirupna opat bedog ting kolebat ngurung awakna kika petengan teu mere kesempatan pikeun hojah atawa narajang maranehna. Tapi ki kapetengan lain tandingan maranehna. Ilmuna jauh saluhureun maranehna. Ciat ki kapetengan ngapentak. Laju awakna ngajaul kaluhureun para musuhna. Kalayan bari kumalayang kaluar tina pangurung opat para durwiksa ki kapetengan nyabetkeun bedogna dina gerakan anu kacida cepetna. Tobat salah saurang anu ngoroyoki kapetengan ngajerit panjang. Laju awakna ngagudubrak ni bandemah.
ngusek teu hudang deui. Uluna ngewagakeun ku bedog panjang na kikapetengan. Sanggeus kitu celek kikapetengan incak lemah jauh ti anu tadi ngaraponan maranehna. Laju siap-siap deui dina kuda-kuda anu pangkuh. Kurang ajar kapetengan, modar siah. Si gegedug para durwiksa nguntab-nguntab amarahna. Nempo anak buahna nungtut binasa ku kapetengan. Jumlah anak buahna teh 20 urang. Kabeh oge para jawara anu meunang ngumpulkeun ti unggal tempat. Tapi ku kapetengan ukur sakyak-sakyak pada numprak tu walakaya. Laju awakna cumorela dina gerakan wal wismandi. Bedogna ngahiuk rek nyabet awak ki kapetengan. Ki kapetengan meunang panarajang anu sakitu rongkahna. Gentak luncat ka tukang sabaralengkah. Tapi karek oge napak jol aya panarajang ti salah seorang durwiksa. Bedogna nyawu rek nubdes beuteungna. Tapi ki kapetengan gancang pisan awakna. Plos bedog musuhna ukur 12 angin. Sanggeus kitu ngan sakilat sukuna meta dina tajongan ala Cibarusah. Cebrod dampal suku ki kapetengan nengel kana kanjut musuhna. Aduh ieu. Anu ditajong kanjutna koko wowongan. Laju ingkud-ingkudan ngajauhan pakalangan bari nekem kanjutna anu karasana asa bucat. Saterusna ngedeprek dina taneuh bari gegerungan ka nyeri. Ciat si gegedug para durwiksa narajang deui. Pedogna diheumatkeun ti luhur ka handap. Tujuanana rek nampol sirah ki kapetengan. Pedogna kumolebat ka cida cepetna. Hait Ki kapetengan gentak narik suku kencana keluar. Laju awakna digibegkeun semungi pisan. Plos bedog si gedug pradurwiksa ngeplos ukur nyebet angin. Seterusnya dina gerakan anu nanding kilat ki kapetengan nyabetkeun bedogna ti kenca kakatu semu datar. Aduh, si gegedug ngejat mundur. Tapi gerakan anak kapilaan ku bedogna ki kapetengan. Dadana baloboran ku getih kasabet tungtung bedog ki kapetengan. Atuh buru-buru manehna luncat sabaralengkah ka tukang. Mariksa heula dadana anu ngucur ku getih. Ciat. Dua urang anak buah si gegedug pradurwiksa narajang babarengan. Pedogna ting kolebat rek nyabet awak ki kapetengan. Maranehna bebeakan rajang sabab gegedugna cidra. Nempo aya dua bedog anu ting kolebat rek nigas awakna ki kapetengan gentak ngagunakeun jurus angin puyuh. Awakna muter bari ngajaul ka luhur. Laju salto ngaliwatan dua musuhna. Celek incak lemah tukangan musuhna. Sakilat awakna ngacorelat deui dina jurus Garuda Nyamar Mangsa. Ciat ki kapetengan ngabentak bari langsung nyabetkeun bedog panjangna. Kalian teu bisa disingkahan ku musuhna. Bedog ki kapetengan ngagabres ke salah seorang musuhna. Aduh. Seorang durwiksa ngajerit laju popoyong kodan. Gebruk awakna ngagubran di ban lemah. Ngusek teh hudang deui. Pundukna sebelah ngewag akibat sabetan bedog ki kapetengan. Anu seurang deui ngarenjag. Awakna langsung kumeleter nempo baladna ngagoler guyang getih. Buru-buru manehna luncat ngajauhan. Tapi gerakanana eleh rancingeus ku kapetengan. Basa awakna masih kumalayang. Bedog ki kapetengan kumolebat ka cida cepetna. Gabres bedog panjang teh ngagabres nubles beuteungna. Tobat. Seorang musuh ki kapetengan anu panungtung ngajerit maratan langit.
beteungna katiruk bedog panjang ki kapetengan. Laju basa bedog dicabut, awakna langsung gedebut di ban lemah perlaya saharita. Si gedug Pradurwiksa barang nyaksian anak buahna geus punah, sakilat manehna ngagajleng kanu poek. Saterusna kabur ti paparetot, teu nolih ke anak buahna nu tinggal loler jadi banusan. Nampokaian kitu ki kapetengan teu ngantep kanu kabur. Manehna nyokot bedog panjang anu tinggal loler, sanggeus kacekel eta bedog panjang teh dibaledogkeun kanu keur kabur. Kolebat bedog debus popoek janari anu keur muru anu keur lumpat. Aduh, anu keur kabur ngajerit, bedog anu dibabetkeun ku kapetengan ngagabres kana pingpingna. Atuh siga gedug Pradurwiksa teh ngagubrak kana lemah. Tapi buburu nyabut eta bedog tina pingpingna. Bari ingkud-ingkud dadahan kenyeri manehna neruskeun kaburna. Awakna beuki jauh, laju ngiles dina belegbegna kakayon jerangkung. Para ponggawa coba pariksa. Aya sabaraha urang ponggawa anu tiwas jeung sabar urang anu tatu. Ki kapetengan sanggeus aman laju nitah mariksa para ponggawa bisa aya nu perlaya atawa bisa aya nu tatu. Sedeng manehna mah terus mariksa Pradurwiksa bisa aya nu hirup keneh. Rek dipenta kateranganana. Tapi hanyakal kabeh oge pada perlaya. Anu tiwas mah ukur saurang, anu tatu we aya 4 urang di kapetengan. Pamimpin para ponggawa laporan ke kapetengan sabab teu dipariksa di oge da geus puguh. Ayeuna mah geus aman. Ubaran anu tatu anu perlaya mah dengan saurang ieu langsung kuburkeun wae. Da make tata cara adat mah urangna keur darurat. Ki kapetengan oge ngarti sakudu mah nu perlaya teh disampurnakeun ku cara diduruk, tapi kayan keur darurat jadi nita dikubur wae. Alam geus robah. Di belah wetan srangenge tembong cahyana nu ngempur hurung. Balebat nu matak ti belat. Nandakeun peuting kasepih ku beurang. Sagedeung deui panon poe bakal lugay ti pajuaranana. Nembongkeun carita anyar. Carita-carita lawas ukur tinggal kawas. Ngalelewa kana hate anu ngadak rusras kagagas. Ke punten ngasuhila sakedap para wargi. Sakantenan sim kuring sejangiring ngemutan ka para wargi anu keleresan ujung ngadangkeun ieu dongeng. Utamin atuh panginten kanu enggalnya. Desanes bilih YouTube-na dacan di-subscribe. Punten di-subscribe heula nya. Supados di mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan di YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Ratu Galuh nyawang cahya anu gumiwang, cahya anu ngempur satu kangen gunung, nuluwuk atina ngadadak nguyung, sakecelak cipanon mugur malitkeun mang pirang kaluang. Dilingsir ati sang ratu ngadadak liwung, laju mumul galak paul, kabawa panglamunanana anu ngadadak mangprung. Ras kanu jadi ramana, ras deui kanu jadi ibuna, duana oge tiwas ku Pradurjana. Ku jalma-jalma nu keur ngaberung ku kasarakan haliah dunya. Sang ratu oge mun teu miboga anu bebela saperti Ki Warulaya atawa Ki Kapetengan anu ditugaskeun ku Mahaprabu Sulaiman Anom, pasti geus tiwas babarengan jeung ibuna oge ramana. Alatan kakejeman Pradurjana. Lalampahanana nu muruk ka laut kidul can oge parona. Tapi sapanjang jalan teu waleh aya jalma-jalma nu rek niatna dasa ka dirina. Padahal mah ieu Ratu Galuh teh teu ieu kabeungbeuratan ku pangkat salaku ratu. Ceuk dina pikirna koptah teuing kerajaan, koptah teuing keratuan, ari nya mah aya anu mikahayang. Kangjeng Ratu alam parantos wanci carang cangtihang. Nah bade teras lumampah atanepi bade heula midamel katuangan. Panglamuan Ratu Galuh kagareuwahkeun ku Kapetengan anu tumanya ngeunaan lampa anu kudu disorang. Sabab para pangwal Kanjeng Ratu carapeun tas tarung jeung Pradurjana sapeupeting teu eureun. Ki Warulaya teu jauh ti dieu aya curug caina ngagenyinclang herang. Alamna kacida endahna, urang leuleuh rebah di nyawe da teu sabaraha jauh ti dieu. Kulah hayang bebersih sakalian popolah nyieun kadaharan. Kangjeng Ratu Galuh ngajak neruskeun lampah, sabab dina rek kadon reureuh di lebah curug anu teu sabaraha jauh ti lebah dinya. Oh, sumangga ngiringan kaulanun. Ki Kapetengan nya tujuan kana kapalaina Kangjeng Ratu Galuh. Kabenaran manehna oge apaleun ayana curug anu dimaksud ku Kangjeng Ratu Galuh. Sanggeus sararea saged saterusna neruskeun lampah saluyu sareng kapalaina Ratu Galuh. Curug anu dimaksud ku Ratu Galuh teh teu sabaraha jauh di tempat anu tadi urut campuh silih Arapati. Tapi alam anu kasorang kacida endahna, sakuring bungking dilingkung ku gunung, palungan caina ngagenya serang. Halimun ipis mapais keendahan patempatan, tutuwuhan ngemplo hejo ngampar lir permadani raksasa. Tepati lilas rog ke patempatan anu dimaksud ku Kangjeng Ratu Galuh. Atuh buru-buru parponggawa para emban oge para gulang-gulang sibuk sacabakna. Kuda dikencarkeun dina tegalan anu hejo kujukut. Kareta dipariksa bisa anu rusak, kabeh pada sibuk. Para ponggawa sibuk nyieun saung, para gulang-gulang sibuk popolah nyieun kadaharan. Ari sang ratu sanggeus lungsur tina karetana langsung menuju curug anu sorana ngaguruh ngendeurkeun alam. Di aping ku 7 emban, sang ratu langsung silanglang dina leuwih. Curug teh aya 2 pada deukeut. Nu matak ti baheulana sok pada nyebut Curug Kembar. Kanjeng Ratu Galuh ngoyok di eta curug anu caina ngagenya serang. Salirana pada ngagosokan ku para emban make honje beureum meunang ngabebek. Salira Kangjeng Ratu jadi seungit. Keur dina kaayaan sang ratu ngoyok bari singlanglang dina leuwih Curug Kembar, purupuy hujan poyan. Panon poe ngarijep sakedapan, teu pati lila inu melengkung ti awang-awang. Kuwung-kuwung nutug leuwih anu aya Ratu Galuh nuju silanglang.
cahayana ngahirupkeun kagelisan sang ratu. Ratu anu sok diserebut Dewi Srangenge emang gelis lain ukur babasaan, tapi gelis bawana ngajadi. Salirana jangkung lenjang, cangkeng lengkeh lir papanting. Rarai anu ngadaun seureuh, cahyana lir buran anu bijil tanggal 12-an. Pangambung mancung kuwung-kuwungan, damisna katumbirian. Bulu socana anu galing, melengkung mayungan socana anu curuleuk hideung. Lambaina anu ipis ngagondewa, salawasna mesatkeun imut anu mata kayungyun. Estu geulis teu aya banding. Kuwung-kuwung anu melengkung ti awang-awang, ngiles sapada sang ratu rengse silanglang. Alam biar marahmai tayaling-aling, angin dumelingding. Ning trimkeun ati anu sadaya ieu kalebuh dina halibung kagandrung. Curug kembar kaseudehan dangiang dianggo silanglang ku Kangjeng Ratu Galuh anu geulis teu aya banding. Tapi basa sang ratu nuju reureuh dina saung anu meunang nyieun para ponggawa, ujug-ujug anu ting kresek dina jero rungkun. Barang diraret saeudetan orai barelang murupa tempatan sang ratu. Ting laleor nyebar ka sakuliah eta patempatan. Atuh sang ratu jeung para emban ting jarerit sarieun. Tulung aya orai. Salah seorang emban ngajeritari. Sorana ngarenjageun ki kapetengan jeung para ponggawa. Laju sararea muru ka palebas saung. Ari breh nyawe loba orai keur ting laleor muru ka pangreurehan Kangjeng Ratu Galuh. Lakadalah. Nah orai ti mana sagitu lobana? Paraehan para ponggawa. Kika petekan kacidak kageteunana, laju marentahkeun ka para ponggawa sangkan maehan eta orai-orai anu ngaliwud kacida lobana. Tetalangke harita keneh para ponggawa bukbek maehan orai ku bedog panjangna. Atuh orai teh ting gelenceng jari di dua bagian. Alatan ditigas ku bedog para ponggawa. Tapi aya anu aneh. Orai anu pegat jadi dua ngadana hirup deui jadi ngalobaan. Anu tek-tek jadi dua bagian, hirup deui jadi dua orai. Atuh pugu orai teh batan paraeh malah beuki ngalobaan. Cilaka ki kapetengan, oraina malah beuki ngalobaan. Para ponggawa beakeun akal. Sabab lamun eta orai disabet ku bodog malah beuki ngalobaan. Tungtungna sararea pada jingjirateun sarieun. Sabab perkara manggihan aya orai teu bisa dipaehan. Tong diteuk-teuk babuk we huluna. Ki kapetengan meresaran ka para ponggawa bari manehna oge teu cicingeun, langsung bubek ngababukan eta orai palebah huluna. Tapi ku kitu oge teu matak paeh orai. Sanggeus ngajetan alatan huluna ancur, orai teh harirup deui. Tong diparaehan eta mah lain saorai-oraina, tapi eta mah orai sihir kiriman ti ahli tenung. Malunur wae keun bagian kula anu kieu mah. Keur sararea dina kaayaan bingung jug-jug aya aki-aki ngadon nyampeurkeun. Eta aki-aki teh dikampret hideung, dipangsi hideung, sirahna make iket barang bang semplak siga jawara. Kalayan leungeun kencana ngeukeweuk suling. Najan kacida helokna para ponggawa oge kapetengan malundur ngajohan orai anu jumlahna ratusan. Atuh si Aki sanggeus ponggawa jauh ti palebah orai langsung sila andekak. Reup panonna dipeureumkeun gerencem sigan babacaan. Laju sulingna diantalkeun kana bibirna. Tipati dilaya sora anu ngagelik dina wirahma anu teu kaharti. Aneh bin ajaib. Orai anu sakitu ngaliwudna ujug ting laleor ngajauhan eta patempatan. Saterusna ting sulusup kana rungkun.
les leungit teu tembong deui. Geus kitu mah si Aki kunyam-kunyam deui, brai beunta. Bari ngararet ka palewah Kangjeng Ratu Galuh, laju dongkok bari ngarepetkeun dua dampal leungeunna, tanda ngahormat ka Kangjeng Ratu. Kangjeng Ratu mung sakitu bakti kula, hampura kula teu bisa ngajar beaskeun saha anu nyen laku jahat ka salira. Tapi eta orai sihir teh moal wani datang deui sabab geus dianterkeun ka tempat anu sakuduna. Kula amit sejam ulang deui, si Aki teh ngucap ka Kangjeng Ratu Galuh bari sujud sembah, bangun ajrih. Anu raya didinya pada helok ku eta aki-aki, datang teu kanyahoan ti mana ngucunghulna. Olot atur nuhun geus bebela ka kula, jung wae kula salawasna ngrestuan diri anjeun, muga bumetah di tempat pangatuhan Andika. Sang ratu teh siga anu geus wanuhun ka aki-aki, ka ciri dina ucap-ucap jeung semuna nandakeun yen eta Aki teh lain anu lian pikeun Kangjeng Ratu Galuh. Sanggeus dijawab ku sang ratu, laju eta aki-aki teh ngan sakilat ngiles tina tetempoan sararea anu aya di dinya. Datang teu ka tembong ti mana datangna, mulangna oge teu ka tembong ka mana ngaleosna. Bener-bener eta si Aki teh lain jalma samanea, tapi hiji kolot anu linuhung ku ilmu. Tong kaget ika petengan oge para punggawa. Eta si Aki teh mangrupakeun abdi kula anu satia. Pamatuhanana di mumunggang Gunung Padang, Olot Bardawi, jalma ahli dina widang kebatinan, sakti sacidemetu saucap nyata. Kangjeng Ratu ngajelaskeun kal hal ihwal si Aki anu tadi nulungan manehna. Sabab katempeun para ponggawa ugi kapetengan pada colohok ku datang jeung ngilesna eta aki-aki. Pun para wargi, rupina carios nyambung asal-usul Kangjeng Ratu Galuh bagian kalima dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur wanu panjang tiasa ditepangkeun deui dina karajengan ieu carios. Pobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lemur jembar pangampura. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.